Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ngangai ekonya. Ehona pareman. Daun sereh, daun salam. Cakep. Daun sereh, daun salam. Dibelina teh timang nanang. Sing saha anu ngajawab salam didoakeun sing loba kasenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam siap saji. Anu ngajawab salam didoakeun sing seueur rezeki. Anu teu acan gaduh jodoh sing kenging jodoh. Nini amin ya Allah. Jika nate japet ieu mah janda peot ieu mah. Nu teu acan ka Mekah sing angkat ka Mekah. Anu gaduh sametan sing lalunas. Nu amin berarti loba hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana rahmatan lil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan katsiran mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. ولا نعبد إلا إياه وتوكل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أهل بيته وقال بالدعاء اللهم آمين اللهم آمين اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما الحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا ربال يا ربال يا ربال. Tong emosi itu. Syukur alhamdulillah. Dina ieu wengi urang dikumpulkeun ku saha? Jag-jag waringkas ti saha? Anu nyagerkeun urang saha? Nu mapadinan rahmat saha? Tempat gumantung kedah ka saha? Hasbunallahu wa ni'mal maula wa ni'man la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Maka pamugi mudah-mudahan nu ngampal dina irungan kengeng ilmu anu manfaat, iman Islamna langkung kuat, amal ibadahna langkung mafat, murangkalihna soleh tur solehat, hirupna pinuh ku berkat, mautna menang rahmat, pulang ka kubur menang nikmat, selamat dunia sindareng akhirat. Wabil khusus kanggo teh Aat anu resep kana jaat urang Cisaat. Cukup. Salawat dugi kasalamna urang sanggakeun ka junjunan kakasih anu mulia Kanjeng Nabi yana wa maulana Muhammad. Anu mana mudah-mudahan dina ieu rirungan dina rarangkena peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanatos di sasina tos di Jumadil Ula. Tapi da Maulid Nabi mah urang unggal sasi unggal dinten memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk mahabbah kecintaan orang ka junjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ieu wengi ngantenkeun wasilah urang kenging syafaat di junjunan Kanjeng Nabi, ditepungkeun keun di akhirat sareng Kanjeng Nabi, dugi ka urang direken di aku jadi umat anu terbaik umatna junjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pami pibadas nyebat halau walar hai pami hai walar halau. Halau
Hai. Halo halo. Hai hai. Halo hai halo hai halo. Ini mah hauhakeng. Satu acan pibados cumarios dina ieu waktos. Sejak aya pribahasa tak kenal maka ta'aruf. Satu acana nu kurang doakeun sadayana para guru anu luhung ku ilmu, para kiai anu sugih ku pangarti, para ajengan nu nyicingan kana ginanjar kawilujengan, anu urang doakeun guru-guru urang sadayana panjang yiswa katut barokahna. Di kamari pibados tos diteleponan ku Kiai Haji Baisuni kudu lulu mampah kana ieu panempatan, ieu teh jadwal terakhir Maulid Nabi. Malam tadi aya Maulid oge. Itu terakhir tos di Madiun lagi aya muludan teh. Alhamdulillah dina kesempatan urang doakeun guru-guru urang, para ustad, para kiai, para ajengan sing panjang yiswa katut barokah. Sabab ajengan asli mah sanes pibadosnya, da pibados mah uleman ka dieu teh. Ai ajengan asli mah nu ngageugeuh dina ieu lemur. Nu ngaimaman, nu ngakhotiban, nu ngahuruk murangkali, ngahuruk ibu-ibu, ngahuruk bapak-bapak, ta eta ajengan asli nu kudu dipikanyaah. Nyaraah ka para ajengannya nyaah naon? Ah belegug sih. Nyaah mere cenah bae. Resep ka ajengan teh resep, ka ustad resep naon? Tuh resep nitah cenah. Sok ngirim beas tara, ngirim artos, ngirim kue, pantas teu barokah itu. Ya, padahal urang teh naon teh lumpatna ka ustadnya. Aya masalah curhat ka saha? Ka ustad. Rek ngawinkeun budak nu ngalamarna saha? Ustad. Pelebah kawinna nu sasarahana ku saha? Ustad. Pelebah kawinna nitah saha? Ustad. Pelebah reuneuh ku saha? Ku salakina atuh. Moal reuneuh ku ustad. Rek 4 bulanan ka saha? 7 bulanan ka saha? Rek ngajuru ka saha? Kabidan. Monya ngajuru ge ka ustad. Palebah anu maot ka saha? Anu paehna saha? Astagfirullahaladzim. Belegug maneh mah. Mata kurang doakeun para guru, Allahumma hfad ustadana, Gusti jaga guru-guru kami. Wa kullaman 'allamana, sahawae nu masihan ilmu ka kami. Wa mati bisihati, pasian kesehatan, wal afiyah jeung keselamatan, wa barik fi umrihi, berkahkeun umurna, wa ilmihi ilmuna, wa amalihi amalna, wa ja'alna wa iyyahu, jadikeun eta kami nu jadi muridna oge guru-guru kami teh min ahlil khair, jadi ahli katakwaan, ahli kahadean, wa ahli taqwa jeung ahli katakwaan. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal ya Rabbal. Nu kadua satacan pibados cumarios dina ieu waktos aya pribahasa tak kenal maka ta'aruf. Ulangi, tak kenal maka tak sayang. Wasta jenengan Dede Baharsyah Al-Munir saha? Astagfirullah, almarhum cenah sieu. Almarhum. Panggilannya Ustadz Cinta, Dokter Cinta. Kunaon make dipakai lakopnya Dokter Cinta? Saya dulu penyiar radio, Pak. Saya penyiar radio di radio NBS FM. Kurang lebih 12 tahun saya penyiar radio. Yang ngisi acara di radio namanya Manajemen Cinta. Kita buka layanan curhat anak-anak muda zaman dulu. Itu namanya P3C, pertolongan pertama pada cinta. UGDC, unit gawat darurat cinta. Puskesmas, pusat kesehatan masalah. Bagi mereka yang terkena TBC, tekanan batin cinta. Dan sakau, sakit karena engkau. Nah, makanya yang curhat di radio panggilnya lakopnya Ustadz Cinta, Dokter Cinta. Nama itu melekat sampai sekarang, keliling Indonesia sampai ke luar negeri, program training kuantum cinta. Halo? Maka tinggal di YouTube, na TikTok, Instagram, Facebook, Dokter Cinta Baharsyah. Jangan lupa like and subrek.
Termasuk di sini ada Saspro. Halo, halo, Ustadz Linggi di Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Pondok Pesantren Biru Mahabbah, pesantren untuk mencetak para mubalik dan mubalighah. Ya, ini gratis Ibu, pesantrennya 100% gratis, tidak bayar. Lugi KBS Cianjurna tos disayogikeun. Minimal santrinya usia 17 tahun ke atas, maka tiasa masuk ikhwan maupun akhwat. Pesantrennya di Gunung Puyuh, bisa sambil kuliah, boleh sambil kerja. Senin sampai Jumat mondok, Sabtu Minggu libur. Halo, keneh aya, hirup teh hirup, alhamdulillah. Dina kahirupan orang sapopoe teh, urang teh lo baju jurang kahirupan, jurig cenah cenah. Jurang kahirupan. Salian ti jurang kahirupan, hirup teh lobaran ranjak kehidupan. Randa, ini agur randa ge mah. Bari jeung nini deui. Nini oge da tumanina, tumpak nini ge ngeunah. Ulang ya. Hirup teh lo baju jurang kahirupan. Salian ti jurang kahirupan, hirup teh lobaran ranjau kehidupan. Randa-randa oge ngeureuyeun ngaji. Ngunah. Aja randa ngeunah. Ngeureuyeun. Najan urang mah ngaji teh sok babari hilap. Ngaji hitut ya. Pada orang cicing di imah daripada cicing di imah, sabab cicing di imah masuk lobahu hulang manya loba hutang. Matak kurang ngaji teh ameh loba dulur geus loba niat salah di dieu mah kabeh. Halo. Sabab zaman kibar teh urang teh geus pada di ujung akhir zaman. Akhir zaman sabab jarak urang jeung Kanjeng Nabi teh tos langkung ti 1400 tahun perjalanan. Sabab menurut ramalan mah urang teh cenah moal ti langkung 1500 perjalanan jarak urang jeung Kanjeng Nabi, matak urang teh geus tina ujungna alam dunia. Tereh kiamatna ge. Kusabab urang geus aya di ujungna alam dunia, maka model ayeuna geus beda pergaulanana, teknologi geus sagala canggih leres teh. Naon anu eueuh zaman kiwari, da zaman kiwari mah eueuh jelema miskin, kabeh oge bala leunghar. Aya jelema miskin zaman ayeuna. Eueuh. Sabeunghar-beungharna Firaun teu bogaeun HP. Sabeunghar-beungharna Firaun teu boga bohlam-bohlam acan. Sabeunghar-beungharna Firaun masa ke masih kena make hau. Leres teu? Berarti zaman kiwari mah eueuh jelema miskin da kabeh ge ngarasakan kanikmatan dunia, ngan zaman kiwari mah eueuh nu miskin ngan loba nu stres. Katampo wajah stres kabeh ya. Halo? Aya keneh aya? Sejarek naon orang hidup di alam dunia teh mudah kebagjaan. Hayang bagja kabeh ditanya, hayang bagja kabeh gitu Ustad. Ngan orang nyangka bagja teh ngan di dunia. Sedangkan Allah tidak pernah mencatat dina Al-Qur'an yen dunia teh tempat kebagjaan. Aya nu nulis yen dunia teh kebagjaan. Tah ya, Quran hanya menyebutkan yen dunia teh mataul gurur, kesenangan yang menipu. Mata kurang sok ngadoa geuning ngajerit peratan langit ka Gusti Allah, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Gusti pasieun abdi bagja dunia bagja akhirat tebih tina neraka. Tah eta teh bagja. Dunia na bagja, akhirat na bagja, dijauhkeun tina neraka. Eta ngaranna sukses. Ai di dunia mah kabeh sukses sementara. Cantik sementara, kaya pun miskin, tampan, sehat,
sakit pun dunia akhirat sementara salilana atuh hanya akhirat sementara. Halo mending ngambok gitu itu ngambek Ustaz emang kudu kitu ngaji mah teu beunta. Halo aya keneh aya. Oh berarti Ustaz urang di dunia teh lain tempat kabagyaan sanes. Tempat naon nanti di dunia teh ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ieu dunia teh tempat diuji dicoba ku Allah. Matak dunia maka bagi tempat masalah wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Pasti ngaranna hirup di alam dunia mah keuna ku coba ujian kasieun ka nyeri ka capek ka ringrang leres teu. KBG jelema mah di dunia pasti loba masalah. Aya di dunia eueuh masalah teu aya. Sugan anu beunghar loba masalahna. Bahkan di ustad teh aya tempat curhat nu dongkap teh pejabat, konglomerat, pengusaha, orang-orang kaya cara curhat ka ustad. Kunaon sababna? Jadi beunghar teh stres. Jadi rata-rata jelema beunghar mah stres. Anu miskin ustad biasa stres. Geus biasa aing mah tiba heula stres na geus ya. Malahan deuget kana gelo. Sok ningali ka katuhu sadayana. Tuluy ningali ka kenca. Tah katuhu kenca teh kabeh jelema masalah. Mata ulah nyangka hirup batur teh ngeunah. Hayang jiga si itu ngeunah. Tong nyangka hirup batur ngeunah. Nu disangka ku urang hirup batur ngeunah teh kabeh ge manehna keur papuket jeung masalah. Hirup nu kurang dieluhkeun ngapoe ngeluh teh bating batur mah hayangeun jiga urang salaki nu kurang dijejeleh dipepecet digogoreng bating mantana mah hayangeun ka salaki urang. Halo aya keneh aya kusabab ieu dunia didesain ku Allah teh loba masalah matak ame selamat urang hirup di alam dunia teh kudu nuturkeun contoh. Saha contona teh? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ai Kanjeng Nabi seueur masalah balatak. Dijejeleh, dihina, rek dibunuh, ditaplak ku tai onta, ditaplak ku tai emek, dipitnah. Nya, perangnya capek, dakwah, dipitnah, digegelo segala rupa. Papuket Kanjeng Nabi teh laras tapi Allah nageskeun dina Al-Qur'an alam nasyrah. Nabi mah nya ge loba masalah dadana dilapangkeun ku Allah. Na urang make hade teh teu lapang jiga Kanjeng Nabi bahkan idfa billati hiya ahsan batur jahat ku Kanjeng Nabi mah balas ku kahadean. Saking naonna? Saking hadena akhlak junjunan Kanjeng Nabi Muhammad. Da lapang teu aya dendam teu aya. Daya ijit, daya benci, daya dan musuh orang mah hiji. Inna syaitan lakum atuwum mubin. Musuh orang mah hiji, lain tatangga, lain jeung dulur, lain jeung batur. Musuh orang mah setan. Halo, aya keneh aya. Hoyong bagja hoyong. Ustad pan bagja teh ku duit umpatna mata kurang nyakolakeun budak. SD, SMP, SMA, kuliah, ame naon? Ame gawe, ke lamun gawe, loba duit, lamun loba duit, maneh senang, lamun senang, maneh bagja. Kadinya lompatna teh. Di mana tuh Ustad lompatna bagja teh? Lain ku kasenangan dunia, da aing masalah dunia, maka bagi geus diatur ku Allah, popoket aing hayang beunghar, ku Allah ditakdirna mincrut mah mincrut we. Apakah rizki itu tergantung kerja keras? Tambal ban 24 jam. Kudu napang beungharna sia teh. Halo. Aya keneh aya. Saha Ustad jelema anu bagja teh? Hayang bagja teh hayang teu? Ustad saha jalmi anu bagja teh? Jalmi anu teu dikukung ku hawa. Sabab dina diri jelema teh aya sifat amiyah ya'mu aman hawiya yahu hawan masdarna al-huwiyu
kahayang naon cenah cing anu gering di rumah sakit di ruang ICU hayang cager hayang mobil hayang meuli imah hayang cager hoyong jalan-jalan hayang cager nu gering mah kahayangna hiji hayang naon ai ece nu cager hayang naon sagala hayang hayang naon eta di alam dunia teh sagala hayang kana naon suratna surahna alhaakumut takasur hatta zurtumul bermegah-megahan di alam dunia geus ngalalaikeun anjeun hatta zurtumul maqabir dugi ka urang lebat kana kubur kakarak urang ngarasa geuning dunia teh sementara. Di mana rincianana surah Ali Imran ayat 14 zuyyina linnasi hubbus syahwat dijadikan syahwat pikeun manusia minan nisa awewe wal banin anak wal qanatil al muqantarah harta banda minat dahab wal fiddah tina emas jeung perak wal khail kuda tunggangan mobil Fortuner Pajero Mercy BMW bebek merah warnanya BMW wal khair al musawwamah wal an'am sawah ladang binatang ternak wal has zalika mataul hayatid dunya yang demikian itu adalah perhiasan dunia wallahu indahu husnul ma'ab tempat terbaik kembali kepada siapa tah loba jelema sangsara teh cukang lantaran nuturkeun hawa kapan cek Imam Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin jelema teh boga tilu sifat hiji sifat malaikat dua sifat setan halo lamun aya jelema tuluy taat eta malaikat lamun aya jelema tuluy maksiat teu tobat-tobat eta ngaranna setan ai anak Nabi Adam anu mana ai keturunan Nabi Adam jelema anu maksiat buru-buru tobat Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna mungkin teu urang juga malaikat teu mungkin sabab malaikat mah teu bogaeun hawa nafsu mungkin teu urang jadi iblis teu mungkin sabab jelema diberi ruh ku Gusti Allah matak jelema anu hade mah jika Nabi Adam walaupun pernah berbuat salah dawa muluzu ilallah di mana orang berbuat salah balik deui ka Gusti Allah. Halo. Matak jiwa manusia teh dibagi tilu, aya nafsul mutmainnah, aya nafsul lawamah, aya nafsu ammarah bisu. Aya nafsul mutmainnah naon? Jiwa anu tenang. Nu kumaha anu tenang teh? Nu mujahadatun li nafsihi, geus bisa mengendalikan dirina, mengendalikan syahwatna. Ai nafsul lawamah nu kumaha kadang iman kadang ingkar kadang iman kadang ingkar innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdihum sabila kadang iman kadang ingkar kadang iman kadang ingkar ngan loba ingkar daripada nu katilu nafsu ammarah bisu jelma geus dikungkung ku syahwat maksiat we panon maksiat letah maksiat otak maksiat hate maksiat ceuli maksiat da eta mah geus dikuasai ku set gitu ai urang hayang nu mana hayang ke surga hayang neraka cing kurang eces surga neraka kurang yakin surga neraka bangun embung ka surga teh surga neraka lamun hayang surga jawab sajujur-jujurna nusuk dilakonan sadidinten loba hudang peuting loba sare jujur teh loba nyekel HP nyekel Quran loba zikir ngomongkeun batur loba nyanyi loba maca Quran loba ngarenge musik loba ngarenge Quran loba puasa loba dahar loba mere loba dibere hayang surga hayang neraka aya ama apa butut-butut aya hasil hayang surga jigana si ieu mah di surgana boga ordal orang dalam Pak lamun dina duit aya duit 2.000 10.000 50.000 100.000 mana nu bade dilakohkeun 2.000 ditarik sok ka WC umum tara
Mun ka WC umum mayarna sabaraha? Ai bieu ka surga mayar sabaraha? Ai euseur rek ka surga rek ka WC. Jika teh si eta mah di surga ngadon kiih, Pak. Halo. Hayang ka surga tapi nu dituturkeun hawa nafsu, tinggali naonna? Masjidna. Mana masjid teh? Ya. Ya. Batak panitia hari ini menyenggelakan insya Allah mau membeli lahan ini nih untuk kegiatan masyarakat sabab geus heureun di dieu. Terus ya harga teh 180 juta kakarak ngempel 64 juta nya. Oh 40 genep juta berarti kurangna sabaraha Pak? 134 juta deui, 134 juta deui. Siap teh jang sedekah? Sabaraha? 2000 Pak. Aing mah ini untuk kegiatan tablik akbar, kegiatan nanaon, pelebaran masjid. Ini lahan akan dibeli insya Allah rizki ngocor. Ngan Anda harus berlipat di sini. Hayang ngocor pahalana dugi ke akhirat. Berkesinambung sok mangga. Sadayana jor-joran ameh ieu wakaf beres. Enjing pageto kudu beres ieu wakaf. Sabaraha cenah Nabi teh? 180 langkung 180 juta kudu beres enjing. Insya bisi hayang ka surga buru-buru. Halo. Jadi kabeh ge jelema teh hayang ka surga Ustad, hayang ka surga ngan kahayang jeung praktek teh patoja iya. Kunaon nya Ustad? Nyaho nu bener, nyaho nu salah, tapi kelakuan teh salah we, hese kana bener teh sabab jelema boga hawa. Matak musuh pang badag-badagna lain tatangga, lain batur, musuh pang badag-badag mah diri sorangan. Halo. Hirup kene hirup. Tingali masih gitna batak sor pada KM hayang direhab ya masih tadi agungan dugi ka dieu kunaon pada KM hayang diagungan segala alhamdulillah urang dieu mah salat nage tika kaluar salat naon eta teh salat subuh kaluar kumaha hese asyub nah kamarana masyarakatna we cek batu teh ngalewat ieu teh masjid atau panti jompo da isina teh kabeh aki-aki jeung nini-nini nu adan aki-aki nu imam aki-aki makmumna aki-aki nu adan ki omot cek nu di imah eta teh sora reungit sora adan ya nu imam aki-aki sorat nagi geus nu makmum batuk katuhu batuk kenca batuk imamna orolo utah kamana nu ada ngarora sare kamana budak ngorana ada urang hudang budak ngora mah kakarak bari krek sare leres teh kunaon sababna sabab zaman kiwari rek budak ngorana rek kolotna rek pamajikana kabeh dikungkung ku hawa nafsu matak penjajahan ayeuna mah beda kalau dulu kita dijajah oleh Belanda ayeuna mah Belanda teh belenggu lantaran derita asmara kalau dulu kita dijajah oleh Jepang hari ini jerat pemuda akan sayang baheula mah urang dijajah make otot ayeuna mah dijajahna make otak matak disebut al-ghazwul fikri perang hari ini bukan dengan senjata tapi perang hari ini dengan otak Pak matak pantas dina Al-Qur'an walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum orang-orang yang tidak suka dengan Islam muarido umat Islam dugi ka urang nuturkeun kana ajaranana sibron wa sibrin wa dira'an bidira'in sajengkal demi sajengkal sahasta demi sahasta kumaha carana agamana Islam kalakuana Islam nyata ongko Islam tapi tara salat ongko Islam tapi tara ka masjid tiga aya nu ka masjid nanti engkewe satahun 2 kali Idul Fitri jeung Idul Adha dugi kita tangga teh sia teh Islam geuning dugi ka aya nu ka masjid nanti saumur hidup sakali pelebah maut
hayang disolatkeun di masjid. Halo, engkau Islam tapi teu bisa maca Quran, engkau Islam tapi tara maca Quran, engkau Islam tapi ibadah samporet, ngakuna KTP nama Islam, kalakuana Islam. Beres teh. Matak anak muda sekarang teh dikungkung ku syahwat, disebutlah teori menghancurkan anak muda dengan 3S 4F. Apa 3S itu? S yang pertama song. Naon Ustad song teh? Lagu. Naon cenah? Kana lagu mah apalah tuh. Daripada kana ngaji. Komo budak ngora ayeuna mah laguna ge lagu-lagu galau teh gini. Lagu-lagu cinta, lagu-lagu mellow, lagu-lagu aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Padahal eta teh lagu yang paling menyakitkan di alam dunia. Coba bayangkan eta lagu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Setruk buat jelema eta. Terus labuh teu bisa hudang deui. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Geus setruk dikelelep. Tenggelam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Leungitnya sab tinggal mana? Tuh kapanggih Pak. Aku tanpamu butiran debu. Kapanggih geus kaduruk jadi abu-abu Pak. Kusang sara eta lagu. Coba ganti sairna tuh budak ngora nu rada move on saeutiknya. Aku terjatuh dan ku bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan ku keluar. Aku tersesat dan ku tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu tak apa-apa. Move on atuh. Kana lagu mah meni apa palebah ngaji balelo. Umat Islam ngaku umat Islam, bagaimana John Naisbitt, Perdana Menteri Inggris, dia mengatakan bagaimana caranya menghancurkan umat Islam. Lamun orang rek ngancurkan umat Islam, maka jauhkanlah umat Islam daripada Al-Quran. HP. Diisuk geting di kanggululuk, wah HP. Majlis Taklim lain Majlis Taklim Al-Islamiyah, lain Majlis Taklim Al-Istiqomah, tapi Majlis Taklim Al-Facebookiyah, wa YouTubiyah, wal Instagramiyah, wal Whatsappiyah, wa TikTokiyah. TikTok. Wa Shopiyah, wa Lazadiyah, wa Tokopedia, wa COD. Halo. Ira maneh ngaji, kamari nuju SD. Ayeuna mah tos SMA tuh teu ngaos deui. Mas Andren, henteu. Ngaos ka masjid, henteu. Ira maneh terakhir maca Quran, kamari nuju Nini Abdi Maut. Naon dibaca? Yasin. Boga Quran, nya gaduh atupan Islam. Di mana maneh neuneun Quran? Di luhur panto. Kunaon Quran make ditenden di luhur panto? Ngajagaan bisi jurig asyub. Emangna Quran hansip. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca ku hidup teh Al-Quran, karena nanti di hari kiamat dia akan menjadi syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah kata Bapak DKM di sini, orang-orang sini sehari ada yang 2 juz, ada yang 3 juz. Ditanya teh juz naon? Juz al-puket. Juz otomat. Juz aja mah. Mantak pantasnya umat Islam teh geus mopohkeun mahjuro. Poe kana Quran mah Pak. Kana HP mah nomor hiji. Naon anu kadua Ustad?
anak muda hari ini dijajah, S yang pertama song, S yang keduanya seks. Naon Ustad ai seks teh porno, naon ai porno teh perosot nongho. Dijajah kurasa nya udah mulai beger ngeresep ke lalaki, lalaki resep ke awewe, awewe resep ke lalaki. Normal. Love is beauty but not every love is beauty. Cinta itu indah namun hendak setiap keindahan itu mengandung cinta. Al hayatu bila kubin kal lali bila nujumin. Hidup tanpa cinta bagaikan malam tanpa bintang. Ceburkan orang yang jatuh cinta ke dalam samudra yang luas demi cinta, dia akan berusaha untuk hidup. Masukkan orang yang patah hati ke dalam gudang roti, dia akan mati walaupun di gudang itu banyak roti karena dia sedang patah hati. Normal Ustadz boga rasa bogoh gitu, normal. Da jelema lalaki papangi jeung awewe deg-deg. Awewe papangi jeung lalaki deg-deg. Lalaki papangi jeung domba deg-deg. Teu normal maneh berarti. Jengarana syahwat mah moal ngolotan qalbun syabun ala hubbi isnain. Aki-aki nu geus kolot kekeh gora dina dua hal, hiji tulil umur, asa panjang umur, wa hubbil mal, cinta kana dunia, cinta kana harta. Kekeh geus kolot ge syahwat mah ngora euceul dengekeun. Pan aya aki-aki ningna asup ka kamar incuna, aya di kamar incuna teh aya majalah porno cenah. Dibuka ku si aki teh, pas dibuka beureun kaget na majalah porno teh. Pas dibuka halaman pertama, ya Rabbana. Ongkoh ya Rabbana penasaran, dibuka lembaran kedua, ya Ghafur. Ongkoh penasaran deui dibuka lembaran kedua, ya Ilahi. Pas dibuka lembaran terakhir, ya abis cenah kitu. Halo. Makanya cewek-cewek ini jangan sampai Anda dijajah oleh syahwat. Karena bobogohan zaman kiwari mah beda jeung bobogohan zaman baheula. Baheula mah rek bobogohan teh dina galengan sawah sia teh. Jarakna ge 500 meter. Belah ditu. Tengah-tengah me. Ayeuna mah budak ayeuna tatanggepan, Pak. Berpelukan. Halo. Keeng teh. Makanya dalam data Sahara Sahabat Anak Remaja Indonesia Foundation mengatakan di Kabupaten Bandung itu 38.000 remajanya sudah melakukan seks bebas. LSCK Pusbih Lembaga Studi Cinta dan Humainora mengadakan survei di Yogyakarta. 97,05% dari 1.000 mahasiswa yang disurvei ternyata 97,05% yang geus teu parawan deui. Komnas Perlindungan Anak mengadakan survei di 13 provinsi di Indonesia, ternyata hasilnya Pak, hampir 68% anak SMP SMA di Indonesia sudah tidak perawan lagi. Matak ayeuna mah loba parabola, parawan jebol ti heula. Makanya cewek-cewek nih nu awewe nu can kararawin ya, jaga keperawananmu, jangan pernah disentuh oleh laki-laki yang belum halal kau nikahi. Keperawananmu hanya diberikan kepada suami yang halal. Jual mahal kala laki mah. Ditoel ku lalaki, no. Dicabak ku lalaki, no. Diberi duit loba, yes. Mungkin dijual mahal duit mah kecokot, Pak. Jangan jadi korban. Kabeh getong percaya kalau laki, semua laki-laki di alam dunia, semua laki-laki di dunia itu semua mah kabeh ge buaya. Sing tadi kabeh ge lalaki di alam dunia mah kecuali Ustad. Ustad mah bayawak. Saha korbannya? Korbannya si Milea. Milea itu kan korbannya Dilan. Dibalik kita. Milea itu korbannya Dilan, bener. Apa kata Dilan? Jangan rindu, itu berat, kamu tidak akan sanggup. Biar aku aja yang rindu.
Apa kata Dilan? Aduh dinginnya, kalau jaket aku dikasih ke kamu nanti aku kedinginan. Kalau aku kedinginan nanti aku sakit. Kalau aku sakit siapa yang jagain kamu Milea? Apa kata Dilan? Kalau aku harus jadi presiden yang mencintai rakyatnya, sepertinya aku tidak bisa menjadi presiden yang mencintai rakyatnya. Karena yang ku cintai cuman kamu Milea. Apa kata Dilan? Yang aku sukai di dunia ini cuma 3. Matahari, rembulan, dan kamu. Matahari untuk siang hari, rembulan untuk malam hari, dan kamu untuk selamanya. Yang utah mah. Tong percaya setelah laki mah ngomong hungkul. Ayo awewe digoda kitu teh irungna hiber. Halo? Ulah percaya kalau lakinya. Mun benar laki manehna benar, tuh Pak. Maka bapak ulah jadi lelaki dayus. Naon lelaki dayus teh? Laki-laki yang tidak punya suami, yang tidak punya rasa cemburu kepada anak dan istri. Pamajikan gua geo, pamajikan muka orat diantep ku bapak. Boga budak awewe disamper ke budak lalaki, bari can mahrom, can dikawin. Disamper ke bumi bapak. Bapak punten bade nambut si Neng. Bade ka mana? Bade ka Cibadak ngabaso. Tong lami teuing. Sumuhun. Dibawa weh budak ti dina motor ke Cibadak ngabaso. Eta ngabaso ti jam 4 sore barik jam 8 peuting kumaha ngaleg-leg basona. Lila-lila teuing ngaleg-leg baso 4 jam. Nu puguh mah budak bapak beak dileg-leg ku si eta. Enggak ada Ustad, aku mah bobogohan lagi bobogohan syariah. Emang aya bobogohan syariah? Alhamdulillah aku mah bobogohan lagi di Masjid Agung. Kumaha bobogohana? Baik, kita buka acara bobogohan ini dengan baca bismillah. Acara yang kedua adalah tawasul, acara yang ketiga adalah tilawah Al-Quran, acara yang keempat adalah tausiah dari A ke Neng dan Neng ke AA. Baik, kita tutup acara bobogohan syariah dengan istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di bobogohan syariah yang akan datang. Ayo kita bobogohan model gitu. Pertama, yang namanya pacaran Anda akan saling memandang. Iya ilmu ya yang budak ngorak kah. Bobogohan itu saling memandang. Buka Al-Quran surah An-Nur ayat 30 dan 31. Qul lil mu'minin yaghdudna min absarihim wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada laki-laki beriman, tundukkan pandangan. Katakan kepada perempuan yang beriman, tundukkan pandangan. Namun benar anjeun bobogohan syariah, ulah silih tempo. Kudu nundukkan pandangan. Kumaha bobogohana? Bari peureum. Ada mangga. Iri weuhnya bobogohan syariah mah nya teu kadeuleu teh geuning. 2, ngaranna bobogohan pasti duduaan. Moal mungkin bobogohan ngabring salemur. Eta mah gerak jalan sih teh. Ngaranna maneh duduaan jeung lalaki, cekna Kanjeng Nabi, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin fa inna salisa syaiton. Teu meunang duduaan lalaki jeung awewe sabab katiluna. Buat setan ulah ka dia tuh. Duduaan setan dirinya. Najan ustad. Najan imana kanal, lamun geus duduaan jeung awewe, set. Matak dina perkara zina mah lain praktik zinana, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ngadeukeutna ge ulah. Naon sabab? An-nisa'u habailum minasyaiton. Wanita itu tali penyambung jeung setan. Sing tarik Pak, membengoy we Pak. Wanita itu tali penyambung jeung wanita itu tali penyambung jeung setan. Lamun awewe tali penyambung jeung setan, berarti eta lalaki setana. Ngaranna bobogohan patingali-tingali, duduaan pacepeng-cepeng. Moal bobogohan make sarung tangan. Emangna paskibraka. Dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan la ayut ana ahadukum fi ra'si min hadid. Seorang laki-laki ditublas huluna ku besi, blas khairan min ayatama samra'atan la takhirullah, leuwih hade daripada menyentuh tangan perempuan nu teu halal kumaha geus dicabakan. Ayo sia. Sia. Masuk nyabakan awewe. Sia.
Ayo sia. Wawanian. Pan setan mah ngaguna teh kitunya. Mimiti dicabak ku lalaki teh. Astagfirullah ya Allah dosa ya Allah dosa. Dicabak we ungap we enak juga. Halo. Mata hati-hati ya. Hati-hati. Apa yang ketiga Ibu? Style. Naon cenah? Tah di budak ayeuna mah dijajah ku pergaulan style, gaya. Mata budak ayeuna mah logay, loba. Sok tuturut muning man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sing saha jelema nu nuturkeun orang-orang kafir, orang-orang Yahudi nu dicontohan dina TV, dina film, dina segala rupa, tah urang teh bakal kagolongan eta, moal kagolongan umat Nabi. Buuk di beureman. Senin hejo, Rebo koneng, malam Jumat merah kuning hijau di langit yang biru. Make tinik, dina irung tinik, dina celi tinik, dina letah tinik, matak ngomong nage cadel. Benarnya, mulai teh budak pemuda teh aina rusak Pak, kehilangan adab. Lahirlah sekarang rame-rame Pak di medsos. Katanya pesantren itu feodalisme. Bedakan mana feodalisme dengan adab dan mendidik. Betul? Feodalisme itu membodohkan manusia, mengkerdilkan manusia. Tapi ulama itu memajukan santri, memberikan ilmu. Rek naon atuh urang suntangan ka kiai ka ajengan, bentuk adab. Urang lamun kakolot nyebut ngaran sopan teu. Boga salaki, boga bapak maneh teh ngaranna Dadang. Panggil aku maneh teh, Dadang. Papanggih we jeung Dadang maneh teh induk bapak maneh. Sasalaman we jeung Dadang teh. Damang, Pak. Pantes teh kitu. Lamun urang suntangan ka kolot pantes teh. Lain nyembah ka kolot, tapi bentuk ta'zim, memuliakan kepada orang tua. Orang tua adalah gurunya biologis, orang tua adalah orang tua biologis. Tapi ngarana guru mah orang tua dina agama. Mata kurang suntangan kan jadi guru. Halo. Pan ayeuna mah geus eueuh adab budak teh. Bapak kumaha mamagahan budak? Ah abdi mah dicabok we. Kumaha bapak mamatahan budak? Ah abdi mah langsung dicabok. Kunaon atuh bapak teh make langsung dicabok budak teh? Soalna lamun ku abdi teh dicabok manehna nyabok ti heula. Mulai budak ayeuna mah tuhnya omongan teu mararatut. Papagi jeung babaturan lain assalamualaikum. Hey bro, ka mana coy? Ka dia bray. Nya. Boro-boro assalamualaikum, bahasa Inggris gaya good morning, good night, good afternoon. Papagi jeung tukang tambal ban, good year. Papagi jeung tukang ngopi, good day. Papagi jeung mantan, goodbye. Atuh ngomong kalalasar budak ayeuna mah. Binatang kalaluar kemana Bagong? Gadi anjing. Eta najis mugoladoh keur ngobrol. Bahkan teu Abdul lamun ayeuna ngobrol teh teu make anjing teu make Bagong, leres teh budak ayeuna. Eta geus rusak adabna. Sia. Halo. Garoreng budak ayeuna mah ucapanana. Aya motor heli ngalewat anjay. Aya Lamborghini lewat bagoy. Aya nini lewat beduel teh. Teu kengeng. Wah aki-aki atuh kieu mah. Gantos dia lesana kan? Gantos. Aya Harley Davidson lewat Masya Allah. Itu keren. Aya Lamborghini lewat subhanallah. Aya aki-aki lewat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulai budak ayeuna mah Pak, minuman, alkohol. Ditanya teh mani masih keneh kieu? Ustaz abdi ayeuna mah tos kieu. Geus salat.
padahal mah kamar imahna botol ayeuna mah geus gentong ba. Minum oplosan, vodka, sabu-sabu, heroin, bahkan numarurah ayeuna mah oplosan di mana-mana. 15.000, 10.000 geus bisa leueut teh. Eueuh teuing ku lem disedot. Lem teh ucing. Aduh aing mabok di ucing ya. Utah uger, pan anu mabok mah utah. Kunaon sih nu mabok utah? Teu ngeunah mabok teh. Lamun orang Amerika, orang Barat gitunya, lamun utah teh kan mabok utah, pantes kaluan teh spaghetti, hamburger, pizza hut. Urang dia gusti mabok utah genyer. Cucuk peda, lauk asin, jengkol saparapat. Teu cocok sia teh jeung alkohol. Mulai awak renai di tatoan. Jeung tato mah eueuh tato Islami atuh. Aya tato Islami teu. Punten ieu mah nyata abi teh ayat kursi teh. Tadi dada teh teh Al-Baqarah. Da kabeh ge di tato mah gambar jurig sia teh. Di dieu gambar harimau keur calangap. Dina ieu dada orai kobra keur kitu. Oh. Kos teu moal kolot wae ayeuna maneh ngora keneh awak cangker sterek. Geus aki-aki mah pewot harimau calangap jadi ucing ngurungkut. Orai kobra jadi cacing muringkel. Gagayaan. Ampun. Make calana pan ayeuna mah diporosot-porosotnya. Laras da? Tika calana jero na teh katingali baheula maka katampo calana jero teh aibnya Pak. Ayeuna mah dihaja calana jero na teh make katampo. Leuheung lamun calana jero na teh buatan luar negeri aya tulisan cihingkik. Aduh. Hek kareta teh geus pegat. Calana morosot. Ai baju nyingsat ka luhur. Gusti, salat di masjid. Allahu Akbar. Ceng-celengan kabuka. Leuheung bodas siga tungtung seeng, tungtung katel. Heg gagatrut di budug. Nu aya lain seksi geuleuh aing mah. Jeung teu sah salatna ge da oratna kabuka jeung budak ayeuna lamun salat oratna teh ka mana-mana leres teu? Gusti. Pan baheula mah make baju teh calana teh cut bray di luhurna, cut ka handapna. Tahun 80-an mah usum beginya. Duhurna bray ka handapna crut. Bray. Gus tahun 2000-an mah usum bilabong zaman bebas dah. Nya sakola teh make calana teh galalober. Di luhurna bray ka handapna jadi bray-bray. Tah ayeuna mah make calana budak ayeuna mah crut-crut. Di luhur merecet ka handap merecet aya awak begang aya lempang jengke aja. Bari mabok dia gini. Tato cap kadal di dia. Alah, halo. Kalakuan bergadang unggal peuting. Geng motor di mana-mana. Ngaji geus henteu kana Islam teu apal, akhlak pejet, kakolot ngalawan, sangsara teu ibu boga budak model gitu, Bu. Sedih teu ibu boga budak gitu, Bu. Stres teu ibu boga budak gitu. Matak hayang budak mah tong aneh-aneh. Rabbi habli minas solihin. Didik budak mah ku agama. Lain kuno kitu. Engke hasilna pamimpinna ge para rejet. Kunaon ayeuna Indonesia jadi pejet? Sabab pamimpinna pejet. Lain krisis ilmu, krisis akhlak. Leres teu? Korupsi di urang mah pan di ribuan triliun. Teu kapalang korupsina oge. Bahkan alhamdulillah Cina Indonesia itu ente ranking kahiji Pak di Asia korupsina. Aduh. Naon anu gorengna? Krisisna sanu milih pamimpinna euceu jeung bapak. Dan nu teu mere duit mah moal dicoblos. Teu. Lain ditempo akhlakna, lain ditempo agamana, lain ditempo imanna, lain ditempo akidahna, nu ditempo naonna. Jadi nu salah saha? Akhirnya geus jadi dewan korupsi, geus jadi bupati korupsi, geus jadi pejabat korupsi. Leres teu?
pejet kabeh. Kunaon make pejet? Sabab budak nage para rajet. Kunaon make budak na pejet? Salah saha? Salah salakina. Mau nyalakeun batur urang mah. Kunaon usah jadi salah salaki? Kapan bapak teh unit terkecil, organisasi terkecil dalam rumah tangga itu adalah bapak sebagai pemimpinnya. Lamun bapak jadi salaki anu bener, nyontohan kanu jadi budak jeung pamajikan, keluarga sakinah mawadah warahmah, anakna soleh jeung solehah, eta budak bapak bakal jadi pemimpin, pamimpinna bener gara-gara bapak nyontohan nu bener. Berarti nu salah teh saha? Salaki. Sia. Lumpat aya mah ka bapana ya. Mana gampang jadi salaki? Hah? Berat jadi salaki teh euy. Mata panghese-hesena ka surga mah sing tarik Bu. Panghesena ka surga mah salaki sing tarik. Panghesena ka surga saha? Kunaon hesena surga make salaki? Salaki mah Pak, ketika bapak menikah dengan istri bapak, abi nampi nikahna Mimin bin Maman. Dengan mas kawin seperangkat alat band kepret. Dibayar nganyuk. Sah, maka saat itu dikatakan misakan golido, perjanjian yang berat. Nah maka disebut perjanjian yang berat karena bapak janji lain jeung makhluk, tapi bapak berjanji kepada Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bapak jadi pamimpin pikeun awewe jeung budak bapak. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga pamajikan jeung budak anjeun tina neraka. Berat teu tugas laki. Bisa ke bapak ke surga sorangan teu mawa budak jeung pamajikan? Nah, sia. Naon kewajiban salaki teh? Urang jejerkeun di usah di dieu. Iraha deui nyarekan salaki mamatahan salaki. Leres bok. Hiji kewajiban salaki teh minhan nafaqah, neangan nafkah Pak. Neangan. Ibu wajib neangan duit teu? Ibu wajib gawe teu? Ibu wajib neangan artos teu? Nu mayar sakola saha? Salaki sing tarik. Nu mayar sakola saha? Kabutuhan imah saha? Risiko dapur ku saha? Anu ngaimahan saha? Anu ngabajuan saha? Anu nyenangkeun ibu saha? Salaki kabeh ge. Batak teu meunang neangan pamajikan nu pinter neangan duit. Neundeun dina jok motor kanyahoan. Neundeun dina peci kanyahoan, nyumputkeun dina dompet kanyahoan. Bener imah pamajikan teh pinter neangan duitna. Sia. Wajib teh ibu neangan duit? Henteu. Wajib teh ibu gawe? Nu wajib saha? Lamun bapak mentakeun pamajikan gawe, ai bapak ngalumuk di imah, ai pamajikan ka luar negeri, ai bapak cicing di imah. Itu namanya suami yang dayus, tidak bisa melindungi istrinya, tidak bisa menafkahi istrinya. Nu kitu ngaranna dai. Hah, sia. Cicing tah. Hayo. Jika dunia terbalik teh gininya, saya teteh, Idoy, Aceng, Akum, masuha tuh ayat. Naon kewajiban salaki nu kadua? Muasyarah bil ma'ruf, senangkeun nu jadi pamajikan jeung budak teh ku bapa. Ulah gawe we di imah ai ulin tara. Bener Pak. Tingali wajah stres kabeh, kurang piknik ieu mah. Bedakan ku bapak teh mana nafkah mana kabutuhan. Bapak mere duit 50.000 kasih nyi ke pamajikan, ku pamajikan berikan lauk, berikan asin, berikan beas, berikan minyak goreng. Nya teu Bo? Didahar deui ku bapak eta mah lain nafkah, eta mah kabutuhan. Da ku bapak didaharna oge. Hah sia. Naon atuh Ustad ai menapkah mah tah ieu mah jang balanja 50.000, tah ieu mah 500.000 jang nyi jang jajan COD ka salon.
matak jadi salaki mah ulah pelit ka pamajikan teh. Ieu mangan ngusep we ngusep. Sameunang pamajikan poe ieu mah. Samemeh bapak ngusep teh kabutuh rumah tangga pinuhan heula. Ai meuli umpan 50.000, ai meuli jujur 200.000, ai pamajikan dahar jeung lauk asin. Beres teh, Bo. Senangkeun pamajikan teh. Sina balanja, sina ka mall, sina ka salon meuli baju, antingan, emasan. Beres teh, Bo. Meni asa atoh. Saminggu sekali bawa ke puncak, bawa ke palabuhan, sina ulin, leres Bo. Aduh, satu. Senangkeun pamajikan teh. Sia. Halo. Matak. Naon kewajiban salaki nu katilu teh wa yu'allimuha ngaelmuan nu jadi pamajikan jeung budak. Mun ibu ti bisa maca Quran anu dosa saha? Sing tarik, mun ibu ti bisa maca Quran anu dosa saha? Daengkeun sia Bapak. Mun budak ti bisa maca Quran anu dosa saha? Lamun ibu ti bisa babacaan salat anu dosa saha? Lamun budak ti bisa babacaan salat anu dosa saha? Lamun ibu ngabolehakeun orat anu dosa saha? Lamun ibu teu salat anu dosa saha? Ibu dosa teu? Sarua. Ngan ibu ditanggung ku salaki. Sia. Sia. Bahkan punten imah bapaknya si bapak-bapak teh cenah, ai mah ngaji teh jadi stres kieu. Tapi beda ai bapak-bapak mah kalem we. Dijejeleh kumaha kalem we. Bapak mah tenang gitu nya. Nyanyo isukan garelo we teh. Bahkan punten ya, sebenarnya mah kewajiban rumah tangga KBG sebenarnya kewajiban saha? Salaki nu nyeuseuh, anu moe, nu nyetrika, anu ngepel, anu masak, ngurus budak, kabeh oge. Dengekeun sia. Bungeunah ceuk pamajikan teh. Ustad ai kudu manaon atuh tugas awewe? Tugas awewe mah hiji taat kanu jadi salaki. Ceuk salaki nyeuseuh. Ceuk salaki masak maneh sia. Aduh ai balik deui. Wengangan. Boroma atoh Ustaz. Matak pantasnya nupang babari-babarina ka surga mah awewe. Ulangi, pang babari ka surga mah saha cenah? Cukup salat 5 waktu teu dicaritakeun tahajud, qobliyah ba'diyah teu. Tahajud teu. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan teu dicaritakeun Senin Kemisna. Puasa Ramadan we awewe mah. Ngajaga kana parjina ulah selingkuh, taat kanu jadi salaki, maka awewe mah nelalang kana surga da pintu nu mana we oge. Pabari ka surga na ge awewe mah. Mung saur Kanjeng Nabi, panglolobana di neraka teh awewe. Sia. Awewe sia. Kunaon Ustaz bage awewe anu bakal kasih neraka teh lain lalaki. Sabab surga Kanjeng Nabi sinfani min ahlin lam arhuma. Aya 2 golongan ahli neraka anu abdi meninggal. Hiji kasiyatun ariyatun mumilatun ruusuhunna kasmatil bukhtil mailah. Loba awewe zaman kiwari anu di baju tapi talanjang luka klekok juga punduk unta awe model kieu moal lebat kena surga bahkan bau surga lagi moal ngambe.
Tapi alhamdulillah di dia mah ibu-ibu nage sadayana ngange kerudung. Isukan we halaliber atuh. Aya make kerudung, handapna make daster. Tuur ka mana-mana, bitis ka mana-mana, leungeun ka mana-mana. Ai luhur di kerudung, ai bitis jeung leungeun ka mana-mana. Cicing sih. Ongkoh di baju tapi buburi hilan, pakai baju juga buras, merecet, pan buras merecet gitu. Heg senam, haleupun bare desa di Batu Nunggal. Senam natenya Pak Kades. Oh, kikituan ibu-ibu. Ai baju buburi hilan, merecet baju teh ditonton ku Pak Kades kieu. Sia. Dipencet teh leungeunna aya oncom mana tuh? Da buras teh. Ayo. Make baju sekwilda sekitar wilayah dada, bupati buka paha tinggi-tinggi, dajal dada jeung bujal. You can see, kamu dapat melihat lekmong kelek di tembong-tembong. Dugi ka lempang lagi kijang panter, kaki panjang patatnya muter. Astagfirullahaladzim. Cing naros ka urang dia, ai kerudung teh wajib atawa sunnah? Wajib atawa sunnah? Lamun kerudung wajib berarti lamun teu di kerudung kumaha? Dosa. Ai nyebut wajib bentes, ai nyebut dosa balelol. Tutup auratmu. Budak ngora bari seksi, pingping ka mana-mana, dada ka mana-mana. Ngalewat di hadapan ustad. Ustad oge panempeun kitu mah. Boki-boki istighfar. Ngolotot. Sok teu sopan ka ustad teh. Ustad ge nampo kitu mah istighfar atuh da. Malahan ustad lamun nempuan kitu di pempeunaan pameunteut teh astagfirullahaladzim. Hah? Carang? Eupan nyaah sia teh. Ngagoda wae. Maka setiap tubuh awewe maka kabeh ge orat illa ma dhahara minha, kecuali tangan dengan muka. Meunang dibuka eta mah. Au saleuwihna mah orat atuh. Di mana anjeun muka orat dinikmati oleh semua laki-laki dan normal kabeh ge lalaki. Nempo awewe diburihakeun ta oratna normal. Matak lalaki mah paling banyak terkena penyakit asam aurat. Teu nempo teu kaup nempo orat. Matak disebut lagi asam aurat. Sia. Halo. Kunaon loba awewe lebet dengan neraka, seur Kanjeng Nabi loba awewe nu kufur ka salakina, loba awewe nu ngabangkang kanu jadi salake. Sia. Dengekeun sia. Sia. Engke teh ibu mah ngomong salakina nu kumaha heula. Pasti awewe mah kitu, geus aya jawabanna ti ustad. Cicing ulah keprok sia. Rek nu kumaha salakina keun bae. Cing naros ai Asia teh ahli surga lain. Pangsolehna lain. Disebut lagi Asia itu penghulu surga, wanita paling soleha, kuduna salakina benernya. Saha salakina Asia? Firaun. Ai salaki ibu Firaun lain sia. Make nanya salakina kumaha heula. Sugan salakina Firaun. Sia. Hargaan salaki teh petot-petot oge. Lawang surga ibu teh dina nu petot eta. Mun salakina petot. Musti bahkan kadudukan dina Imam An-Nawawi Al-Bantani mah kadudukan salaki teh lir ibarat inung jeung ka bapa. Kudu takdim kudu hormat. Buka kitabna Uqudul Jan kalangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kumaha cicirina awewe ahli surga. Dengekeun si awewe. Hiji awe ahli surga teh cek Imam An-Nawawi lamun datang salaki teh ngajega dina lawang panto. Lain ngahalangan si teh. Nyambut salaki selamat datang papi.
Gitu atuh. Ieu mah main HP we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asup lain mah sorangan ieu. Astagfirullah. Hayang ka surga teh? Praktikeun ceuk Ustad. Teu jauh-jauh lawang surga ibu teh ti salaki Bu. Dat salaki langsung kana lawang panto, dibuka pantona. Selamat datang papi. Keren. Dua, awe anu solehah teh ahli surga qurrata ayun, menyenangkan ketika dipandang mata. Mun ditingali ku salaki teh pameun teu ibu teh menyenangkan. Seuri sumringah pan pameun teu ibu mah kumaha tanggal. Mun tanggal ngora gaji dibikeun kabeh ku salaki teh ieu atos ka neng ih bapana neng masa cinta ka bapak teh gitu. Sayang gitu. Palabah eueuh duitan mah. Ayeuna mah arek aya duitan, rek eueuh duitan, rek keur senang, rek keur susah, rek keur aya, rek keur eueuh, datang salaki buka panto nyerengeh. Cek salaki ai maneh cager. Ibunya buka panto nyerengeh. Tilu awe soleha mah godul basor hareupeun salaki teh nunduk sumuhun bapak. Mangga bapak. Ieu mah lain molotot naon sia. Mesti. Kaopatna awe solehah mah lamun datang salaki teh canak panangana kecrot leungeunna. Lain diciduhan dicium sia teh. Cium. Malahan lamun datang salaki teh kecrot tarangna. Sabab nyium tarang salaki teh sarua jeung nyium Hajar Aswad. Kunaon nyium tarang salaki jiga Hajar Aswad hideungna sarua. Hideungna jiga Hajar Aswad. Apanya? Jadi buka panto, assalamualaikum, buka panto, nyerengeh, cium leungeunna. Bari nunduk. Asupkeun ka jero teh salaki teh. Di kalawang panto ditanya, "Papa, mau mamam dulu? Mau memem dulu?" Jeung salaki teh memem. Memem mana harita kieu? Da salaki mah jiga tuyul. Memem dengan duit, memem dengan duit, memem dengan duit. Tuyul kan gitu. Kunaonnya salaki teh Ustad hese seuseut rezekina kurang memem eta. Mamamna peot lain peot atuh eta mah susu tepung. Jadi saking ku geus rayut jadi nepung. Mememan. Ustaz masuk heureuy lain heureuy nyaan ieu teh. Sabab lamun ibu nolak ka hayang salaki, maka ketika datang uparat waktu subuh, ibu bakal dibentuk ku para malaikat. Sia. Sia. Ditoel ku salaki, now. Ustad sok gitu Ustad mah ibu mah geus nini jeung aki-aki najan nini aki-aki ceuk Ustad tadi dihanca awal aki-aki ge sawat mah masih keneh ngora umur 72 sawat mah 27 minimal lamun nini jeung aki minimal ciciuman deh hungkul datang aki ku nini cium nyelepot nage jeung lauk sapu setengah jam moal esot nyawat teh ayo ayo geus beres teh ciciuman jeung si aki ceuk si aki di ka mana huntu aki eueuh ayo ceuk si nini naon ieu dina genggerong baru huntuna kasedot tah gitu ceuk si aki teh lamun ceuk salaki mam heula duh sayogi caina leuteunana tuangeunana
matak syaratna awewe ahli surga mah watuti uha idza amaro mun diparentah ku salaki geuwat ulah ngalawan. Neng cai Neng ai tas can beres ngomong geus aya. Da ngarti kah yang salaki teh naon? Geus disayogikeun sapatuna, tasna, acukna, kaos sang-sangna nanaonna nu kotor dibukaan. Dijingjing tasna, dijingjing sapatuna, dibereskeun, dipernahkeun, ieu acuk anyarna, mun kacai ieu andukna. Eta mah awewe Gusti. Di bajuan, di pempesan. Depan ibu teh miara tuyul bener. Awe solehah mah cekna Imam An-Nawawi lamun nyarios teh ulah saluhureun lalaki, ulah neng terewelang, ulah gegerewekan, ulah bebenger. Sia. Lamun salaki 5 ece ulah 10. Neng dambalkeun kopi, kela. Gulana dosok nyaho bawel. Astagfirullah. Letikan peuleumena letikan. Mun salaki 5 ece hiji weh peuleumena. Neng dambalkeun kopi, mun. Gulana 2 sendok. Di mana juga ucing kagencet. Awe solehah mah awewe lamun samemeh bobo teh minta hampura heula ka salaki. Cokot leungeun salaki teh ku mamah teh. Bapak, mamah mah moal tiasa bobo. Lamun bapak can ngahampura kana dosa mamah. Ridho kana kalakuan mamah, ridho bapak teh ka mamah jeung ngahampura kana dosa mamah. Jeung salaki, bapak ridho ka mamah, bapak ngahampura kana dosa mamah. Lamun harita keneh gurudag maut, maka ku Allah bakal lebetkeun min riyadil jinan, dilebet kubur nage lebet kana taman surga. Sok hampura tara ka salaki. Iraha hampura ka salaki. Lebaran. Bari kekelemesan teh gedeungnya hampura teh bapak hampuranya. Kakarak mah hampura 5 menit geus gegerewekan deui ka salaki. Makanya syarat awet wanita solehah sampai ada perwakilan di antara wanita di zaman Nabi yang mengatakan ya Rasul, laki-laki itu berjihad, lamun raheut jadi pahala, lamun maut jadi syahid. Nah ai awewe mah teu aya kewajiban jihad. Apa ya Rasul? Amalan yang sama kedudukannya dengan jihad. Saur Nabi, anjeun tomak ka salaki, anjeun babakti ka salaki, eta teh pahalana sarua jeung jihad fisabilillah. Al-muru'ah salah sawiosna teh al-muru'ah ngajaga penampilan hareupeun salaki. Dangdan ece teh balik salaki teh geus mandi pedikur, medikur, cucur. Nya bebersih bahkan sunahna Kanjeng Nabi mah peliharalah rambutmu. Nu kahiji nu kudu dipelihara teh naon cenah? Ampun. Kerimbat diangir, ieu mah burudul jiga rinso. Ketombe ngawig-wig bodas ai kaluar mah kitu make kerudung gareulis dibuka weh salaki gireuwas. Maya teh nenek lampir. Nya ngawig-wig nya bodas. Cet atuh rambut teh meunang dicet meunang asal ulah warna hideung, warna coklat. Oh, pink juga aroma manis itu. Pikok meuli dina COD, coba dina Shopee. Kerimbat, make tonik buuk teh. Diangir, disisir, sing rapi hareupeun salaki teh. Diuntuy nini teh atuh. Diuntuy 2 teh ning kitu kuncir. Nya, pameun teu make blush on, dibedak, krim siang, krim malam. Ulah caketrek, heg minyakan. Wawos si gosok ngangge siwak, sesengitan,
gunting kuku sunah ya, mencabur bulu ketiak ulah gondrong cabut. Bahkan sunah Kanjeng Nabi mencukur bulu kemaluan sunah. Ngan balah nyukur belah dinya ulah ka tukang cukur. Sorangan we. Hareupeun salaki teh ngahiliwir seungit, awak teh disemprot. Pas ditempot teh baygon, aduh, salah nyemprot. Ieu mah atuh da balik ka imah teh Gusti salaki teh balik ka imah pamajikan teh keur sare ngabakokak atuh. Nya ngorok huntu koneng bari ngacai, beungeut minyakan jarawat di mana-mana, buuk ngawig-wig. Kotombe murudul jiga rinso, kutula loncatan, BH pegat sabelah. Awak cara repel, make apitson, make salon pas, koyo cabe. Daster soek deh, aduh, jeung du soek teh dipake we di imah teh ya Allah. Kelek ngambay deh Gusti. Allah. Suku juga pemain Persib aja Gusti. Hek buluan. Kacan mah perpecahan antar suku. Rorombeheun. Ya tempat kusala kita Gusti pamajikan teh juga lubang buaya. Banyak. Makanya berdandanlah ibu teh di depan suami kudu jiga ratu, di luar rumah kudu jiga hantu. Ya mati balik, ai keluar imah dandan teh jiga ratu. Ayo hareupeun salaki juga bebeging sawah. Ubat rabet teu para ruguh. Ampun. Halau. Tuhnya. Nu jadi salaki bener jadi salakina. Nyontoan khudurul qudwah haqiqiyatifih. Nyontoan sing bener jadi salaki maneh teh da imam. Ai jadi imam teh kudu nyontoan matak bapak kawin teh geus kolot. Matak bapak boga budak teh geus kolot, mapak bapak budak pamajikan teh berarti bapak teh geus kolot. Aing geus kolot mah kudu amis, da buah ge kitu keur ngora mah haseum. Geus kolot mah buah oge amis. Ai bapak mah geus kolot haseum keneh. Ai bapak buah naon? Buah jarot. Rek kumaha budak jadi ahli masjid, bapana ge tara ka masjid. Rek kumaha budak jadi ahli Quran, bapana ge tara maca Quran. Bener teu? Ai budak hayang soleh ai dididik henteu. Hayah we kana budak dunia. Ai agama dipopohokeun. Sia salaki. Ayo. Nu jadi awewe sing bener jadi awewe, ahlak omean. Jika nu tadi diceritakan ku Ustad, hak jeung kewajiban ditunaikan, ayyakuna qaiman ala asasil ibadah, tegak eta rumah tangga. Bapak, duang rumah tangga teh lain sampai 2 poe. Urang geus rumah tangga teh mang puluh tahun. Bapan urang teh geus bebarengan jeung bapak teh geus 30 tahun. Budak teh geus gararede, menyarek kieu wae urang teh kudu istiqomah. Rek budak-budak duan dia urang teh geus kolot. Tuluy kumaha tuh nyi ayeuna teh urang bener ayeuna mah. Bapak ulah poho, ulah nguseup wae. Ulah main slot wae. Sia. Ulah ngadu hayam wae. Ulah main manuk wae. Sia. Anu mana we? Leheung hirup manukna. Halo. Cing mbak urang bapak tenggeus kolot urang tenggeus kolot urang bener hayu urang asuh budak teh mere contoh ulah gogorowokan hungkul ka budak mah da kudu bere contoh khudurul qudwah haqiqiyatifih contohan sing bener. Jadi kumaha cuk bapak ka masjid contohan budak ka masjid bawa budak lalaki ku bapak kemai budak awe mah ku umi we di imah
geus magrib urang petel ngajina hiji-hiji. Malahan urang babarengan maca Yasin, urang babarengan maca Al-Waqiah, urang babarengan maca Al-Mulk, urang babarengan maca As-Sajadah, urang babarengan ka surga. Da Bapa teh urang teh embung dihirup teh kieu wae, dangke teh beureun hayang babarengan ka surga teh jeung budak jeung pamajikan. Tuh. Wayahna ti magrib 3 jam 8 mah, ate HP teh urang kumpulkeun kabeh, ulah main HP wae budak teh. Ulang petel ngaji babarengan ti ayeuna mah. Senin Kemis wayahna urang puasa. Udangkeun umi teh penting-penting sina tahajud ulah kaberangan. Bapak kek paksakeun maneh, urang maksakeun, dan geus pada kolot urang kudu bener. Merenah beureun gitunya. Terus teh. Udang penting bapak teh. Jam 2 atau jam 3 teh hudang nempo pamajikan keur calangap. Nyi hudang nyi. Geus dihudangkeun 3 kali masih keneh calangap pamajikan teh. Kembali antepkeun we bapak wudu ti heula ka cai. Beres wudu tah cai sesa wudu asupkeun kana calangap ibu. Udang gurudag pamajikan teh bapak dihareup nu jadi imam, ibu di tukang nu jadi makmum. Allahu Akbar. Teu bisa ustad papanjangan tahajud teh ngan bisa nage kulhu palak jeung anas. Eta we gugu lepet bisana eta. Teu kunaha naon, nu penting mah khutulul qalbi, hadirkeun hate dina tahajud. Allahu Akbar. Rag-rag si coca nyurujud si coca. Nu jadi salaki, Gusti ampura abdi teh jadi imam can bener, mawa budak jeung pamajikan. Umur ti kasakieuna sok ninggalkeun kewajiban, ninggalkeun salat, kakarak abdi tahajud ieu penting. Najan tunduh-tunduh oge. Nu jadi pamajikan di tukangnya ceurik, saumur-umur kakarak, boga salaki ku bager-bager teuing. Dientep ku Allah, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dientepkeun kana eta rumah tangga katenangan kana batin. Ceuk salaki teh asa tenang geus tahajud teh nya. Asa tenang geus maca Quran teh, asa tenang ngampoe ka masjid teh. Geuning rumah tangga teh jadi tentrem kieu. Nu asalna pamajikan gegerewekan, ayeuna mah sopan. Nu asalna pamajikan teh duit teh jeung duit, ayeuna mah anteng. Sabab naon? Urangna muntang ka Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Jelma nu tara salat, jelma nu tara tahajud, jelma nu tara maca Quran, jelma nu tara zikir, ma'isyatan donka. Hirupna bakal susah, lo bakal sulit, lo bakal hese dina hirupna. Tapi jelma anu deukeut ka Allah mah, wa may yattaqillah, jelma nu takwa ka Allah, yaj'al lahu makhraja, dibere jalan keluar. Masalah terurai, hiji-hiji bareres, hutang bareres, masalah bareres, kanyeri bareres. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rizki curcor ti dieu. Nu asalna budak badung jadi bager, pamajikan teu solehah jadi solehah, nu asalna muka orat jadi nutup urat, salaki nu tara ka masjid jadi ka masjid, moal aya pangnikmat-nikmatna hirup lamun babarengan kana kataatan. Budak soleh, pamajikan soleh, salaki soleh, eta ngaranna hayatan thayyibah, hirup nu pangbagjag-bagjagna. Bisa diukur ke dunia, mual bisa diukur di dunia. Terus cenah cek bagja teh loba duit, bohong. Nya, udah batur mah Ustad boga pajero. Naon atuh urang mah panas di jero. Ustad batur mah bobin lagi Alpat, urang mah Al-Fatihah. Batur mah imah nage dong, urang mah imah nage RSSSSSSSSS. Rumah sangat sempit sekali, sisi susukan susah sholat sawer deh. Saking kuleutik Ustad imah abi mah nya, lamun sare teh di kamar suku teh malang ka dapur. Batur mah imahna badag, lain bagja mah lain ku badag. Ibu hayang imah leutik imah badag. Sok ibu boga kamar imah 18 kamar dipake ngan 2 kamar keung teu. Karadu ngepelna riweuh teu. Meresana capek teu. Boga halaman imah 2000 meter ngoretna riweuh teu. Mayar listrikna mahal moal. Mun pasea jeung pamajikan jeung salaki eta imahna da badag 2 minggu teu panggih. Tapi lamun imah leutik coba. Di dieu wae maneh mah. Depan detik imahna.
Patangkepan deui da leutik. Udah batur mah kasur lagi make spring berebet. Ece mah make kapuk lo batu milage tibra da ngaranna sare mah ku tibra lain ku kasur. Laras teu? Udah batur mah kasur lagi lega da sare mah cicing dirinya henteu ancul-anculan. Udah batur mah dahar lagi ngeunah da ngalimet mah lain ku ngeunah, lain ku mahal. Pizza, hamburger, steak. Ngalimet teh nu kitu. Asa teu pantas ngadahar pizza ngalimet. Ieu mah pizza teh mending ngalimet kieu nya. Aing ngalimet jeung naon? Liwet, asin, japuh, jengkol, sambal, ngalimet berarti dahar ngeunah mah teu kudu mahal. Hayo sia. Udah Ustad batur mau go mobil. Boga mobil mah riweuh. Kudu nyupiran, kudu mayar, kudu nyicilan, kudu nyerpis, ngaolian, mayar pajak, kudu boga parkir. Hayo, ece mah ngagrab 8.000 didedet 8 urang. Di supiran teu? Ente make grab di supiran teu? Di supiran. Gunta ganti tuh supirna. Mobilna gunta ganti teu? Meuli mobil teu? Mayar pajak teu? Ngabensinan teu? Ngaganti oli teu? Jangan ibu atuh. Tinggal naonna hirup tinggal syukurna. Laisal gina an kasratil ardi walakinnal gina ginau nafsi. Lain jelema beunghar loba dunia, tapi jelema beunghar mah beunghar hayang ka toko senang, hayang ka tembok batur, padahal hirupna ripuh. Akhirna kabeh nyicil. Motor nyicil, imah nyicil, itu nyicil. Leres teu? Gaji 3,5 tanggal 3 gajihan tanggal 5 geus koma. Naon? Beaku cicilan. Akibat cicilan loba pamajikan gawe, budak teu kaurus, salaki teu kaurus. Rumah tangga mulai runtak dirinya. Nah, sia. Matak hirup mah ulah maksakeun maneh, aya meuli eueuh cicing. Tuh bapak tetangga sebelah beli TV 14 in menyorang di imah tipingan sain. Bisa gede korek meureun. Bapak tetangga 32 meuli 32. Bapak tetangga beli motor anyar teu kabeuli langsung setruk. Ditengok ku tetangga nu meuli motor teh sing damang setrukna ngan pido ati nyi insyaallah meugi payun bari meser mobil. Maot harita keneh. Halo. Kudu ringrang mikiran batur atuh. Leres teu? Hirup mah jalani, nikmati, syukuri. Boga salaki syukuran, boga pamajikan syukuran, boga budak syukuran. Nikmati hirup mah ulah loba ngeluh. Komo lamun berandai-andai, coba urang teh baheula teh lamun kawin jeung mantan bener urang teh mah kieu nya. Coba urang teh kawin teh jeung si itu baheula bener urang teh hirup teh geus bahagia. Coba urang teh lamun kieu bener urang teh bakal kieu. Tah nu kitu teh ngaranna datangna ti setan ceuk Kanjeng Nabi. Katakanlah hada takdir, inilah takdir hidup mah. Jangan pernah berkata walau dalam hidupmu. Sia. Halo, temenang ngeluh, temenang ngabandingkeun, nu aya jalani, nikmati, syukuri, rajin ibadah, tong poho kana salat, masing-masing taat. Saya yakin hidup ibu jeung bapak bakal bahagia. Awalan wa akhiran wa dakhiran wa batinan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan solihan. Mangga Kang Haji Asep. Ya Habiballah, ya Rasulullah. Jarang naik salid. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad
ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Musikna naik salita. محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك قبة الخطرات تجادي في سبيل الله عليك قبة الخطرات تجادي في سبيل الله. Sami-sami hapena hurungkeun ya Rasulullah Moga dua HP hurungkeun heula Ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah malam ini Allah turunkan rahmat untuk kita semuanya. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, suaminya dapat hidayah dan soleh, anak-anaknya soleh dan solehah, istrinya menjadi istri yang soleh dan solehah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wasammihum minal dhanbi wa ghaffara dhunuballah wasammihum minal dhanbi wa ghaffara dhunuballah. Sama-sama semua ya Rasul ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Awalan wa akhiran wa zakhiran wa batinan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan wa qalantum alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.